Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Anu kusing kuring dipihormat pangarsa ketua panitia Bapak Opik, anu kusing kuring dipihormat wakil ketua Ruhiana, anu kusim kuring dipihormat sebagai sekretaris Sunendi, anu kusim kuring dipihormat sebagai bendahara Bapak Muhyi Mubarok, anu kusim kuring dipihormat aparatur pemerintahan desa setempat, desa Walahar, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, Bapak RT Emis, anu kusim kuring dipihormat Bapak Ketua RW 02 Bapak Ismayadi, anu kusim kuring dipihormat Bapak Kepala Desa Walahar Bapak Haji Adi. Puji sinarang puja hayu urang sanggakeun kana Maha Kawasa Allah Subhanahu wa taala anu mana mantena parantos maparinan kanikmatan ka urang sadayana, terutami nu paling utami nikmat iman sinareng nikmat Islam. Alhamdulillah dina saah ieu urang tiasa rurumpaheun kumpul ngariung bongkok ngaronyok di ieu tempat dina raraga nyambut tahun baru tahun 2024 ka tahun 2025. Nah beuh teh satauneunnya alhamdulillah ieu di Walahar, desa Walahar, Kecamatan Kelari nya anu di langsung dipelopori ku usaha eta teh ku Gerakan Pemuda Walahar 72 atanapi Gempar 72 anu dipupuhan langsung ke ketuana nyaeta Bapak Opik saparkanca sareng reng-rengananya. Alhamdulillah dina dinten ieu teh nyambut tahun baru Happy New Year 2025. Pamudah-mudahan kapayuna ieu warga khususna Dusun Walahar RT 07 RW 02 Desa Walahar, pamudah-mudahan kapayuna sing aya ridho ti Allah Subhanahu wa taala, sing berkah sadayana kapimilik naon rupihal pakasabanana kapayuna naon cita-citana kapayuna sing laksana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge kana ieu Gerakan Pemuda Walahar 72 anu dipupuhan langsung ku Bapak Opik, pamudah-mudahan kapayuna sing nanjer sing seueur kagiatan di ieu pakampungan Dusun Walahar RT 07 sing seueur kagiatan naon rupihal kagiatanana sing dilancarkeun, sing ditebihkeun dina balai sagalana nya. Amin amin amin. Shalawat mi wasalamna hayu urang kucurkeun, hayu urang kocorkeun ka paduka alam ka Kangjeng Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teu kakantun ka para sahabatna oge para pangikutna atuh urang salaku umatna dugi ka yaumil kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin anu sami rawuh, anu sami hormatkeun simkuring, nepangkeun simkuring saparakanca ti seni calung mekar muda anu ti mana teh eta teh anu linggihna ti Dusun Sukamukti Desa Teluk Jambe Kabupaten Karawang. Atuh kapayuna boh bilih atuh dina perhajatanana hoyong manggil cenah. Pimpinan calung mekar muda teh saha? Anu dipimpin langsung ku Aa Herman. Anu mana? Iya di dieu. Oh iya eta nu nyarios. Boh bilih kapayuna di dieu aya perhajatan langsung wae hubungi ka Ruhyana nya. Wakil ketua ti Gempar 72. Alhamdulillah simkuring saparakanca neda mancen tugasnya Kang Dalang. Ti Gempar 72 Gerakan Pemuda Walahar 72 dina nyambut tahun baru
Tahun baru 2024 mereka naik ka 2025 setahun berarti. sataunan orang manggung tehnya. ti jam tadi jam 8 ugi ka jam hiji kita Setahun teh orang teh. Setahun. Alhamdulillahnya tahun baru. tahun baru Walid baju heubeul Baju heubeul, beureum kene. nya tenang we atuh Tenang pimpinan bonus THR. ieu teh disponsori Usaha eta teh. seueur anu sponsoran ieu di Saha? acara teh Oh iya teh. nya mohon Cok sebatin ti atuh hiji. PT MWJ PT MWJ. Bos Debi anu kaduana ti PT MBB Aya. Bos Donat Aya eta teh. aya Bos Wahyu Bos Wahyu aya. Bapak Haji Ios Bapak Haji Alhamdulillah Ios. ngarojong ka ieu pagelaran seni calung Oh gitu. dina nyambut tahun baru 2025 Alhamdulillah atuh sateacana simkuring magelaran dina ieu seni calung nyuhunkeun dihapunten boh bilih aya cariosan simkuring dina engkin ngalaksanakeun ieu pagelaran seni calung boh bilih aya nu kabetik ati kabentar manahna ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana hapunten nu kasuhun wening galih nu dipamrih hampura nu diteda. Bapak Ibu atuh sateacana acara seni calung ieu dimulai boh bilih aya sambutan anu kahijina ti aparatur pemerintahan desa setempat atuh anu kaduana di ketua panitia Gempar 72 anu kahiji ti aparatur pemerintahan desa setempat waktos sinareng tempat kasanggakeun. Alhamdulillah aya harewos beja tadi Naon cenah padahal? saurna tos we lanjut kana hiburan Kana hiburan teh ipongan heula meureunana urang teh. Sok. Tepangkeun heula Oh sinden mohon, ieu teh aya penari meureunana dua biri. aya penari dua janten tilu sareng sinden Sindena sok tawisa di hiji namina saha. sindena mah kapungkur teh orang dieu orang jauh Ngarios teh cenah orang dieu teh kenang teh cenah ieu teh. hah oh di Mangga Besar baheula ayeuna hijrah ka mana ka Arab oh Gitu, ka Arab tepangkeun ieu sinden anu moyan di Jawa Barat di Jawa Barat malah geus Mama Hajah iyo Mama Hajah iyo. Ieu teh tah ibu ieu Mama Hajah iyo. Mama Hajah iyo sinden wayang Sinden kapungkur wayang teh eta penarina saha eta nu anu anu cepil. tengah mah nyaeta teh sati engko deui lah Mana saha? jauh ya orang Bekasi Jauh. jauh orang Bekasi iya teh Bekasi mana? Bekasi eta pasisir Apa sisir? Sok saha ngaranna jauh teh? Neng Erna Anggraini teh. alhamdulillah Hiji deui eta saha? hiji deui iya mah nu boga si Agung ieu mah ya Heeh, sok. ieu Agung kabeh nu bogana Agung kabeh eta teh nya. Sok. Neng Kapsahnya alhamdulillah Meureunna tukang aya penari aya penyanyi teh. Tukang ngendang hayang dikenalkeun meureunna. iya juru kendang anu Nah, di juru Karawang kendang. anu boga mobil butut Tah saha namina teh? iya nu nyiptakeun lagu mobil Mobil butut teh butut. saha coba Teuing sahanya ya nyanyi. iya Oh iya, aduh, wah, alhamdulillah mobil butut saha ieu teh ngaranna? ajohan Ajohan. Aya eta kaluaran baheula tah nyanyi. ada mandeur geuning sudut harita wow alhamdulillahnya ayo mah urang buka heula nya ku lagu bubuka kembang gadung wilujeng nonton wilujeng ngadangukeun sok mamah nu bade nyalawer yeuh kembang gadung sor Bismillah ngaitan manggung
dah kembar hampurana Bos donat aya mugi ulang wiridangki bos donat aya Bos Wahyu aya kesadaran
daun puspa bos dona moal pohon daun aya ge mencuk jadi saksina sekali najan layu Ahmad Ahmad anu mana tingali heula murah gregana awas bos dona moal pohon awas ada liur awas murah Risa gedeng bos donat ka dieu kan wow tuh wow moal pohon bos dona tuh keur mencuk di sana jadi saksi wow ke najan layu bos dona mana garari murah trigana asih kuring kelasku datang mangsa daun puspa nu jadi di sisi ayo daun puspa bos donat bos donat asih daun puspa bos donat daun puspa bawa ku angin anu mana bos donat daun puspa moal pohon bos donat anu mana kadiri abdi bos donat kapayunan bos donat daun puspa puspa nu jadi saksi mimiti api lain-lain daun awi api anu mana baru hayana lain-lain baca diri baru diadra anu bagus goyang gotak kamana-mana pasendi anu bagus kamana nyari harapan kakaler kata jabulan bos donat kakaler kata jabulan kamana dinya lindu mau apa pulang ayo atur lagi panitia kemana ya aduh bagus bos Wahyu payung heula Bang Bayang di jero koran dibali dua sangawe kahayang kacang kasar batin jeri hatewa kemenangan kincir ibu hajah iyo kakak bos mana abdinya itu ibu hajah iyo mau apa mana ibu haja iyo
sekaligus Don. Asal di sari Paman abi nyari duit mualaf paler mualaf paler pusebula Goyang mah, goyang lah. tong tulus najaka umat bisina ayeuna tumam Bayangkeun Bidasih. Puter-puter. Mama Isah deui balik hate wae Mama Isah Bang Bayang di Jepara dibeli dua salap Pati terik Mama Isah hate wae Wow. Kamana Mama Edi Kamana Mama Isa Gak kata jabulan Mama Edi deui kakaler kata jabulan Ibu Hajah Goyang ke Putri lain-lain Kodok bebas. Laja berek kita werang Laja berek kita werang Lain-lain bagja diri Bagja dengan kebageran Lain-lain bagja diri Bagja dengan dibageran Pas donat deui Kodok. ayu kakare Pas wahyu kata jobulan Pas Devi kamana abdi nyari Bang Bayang di jero orang dibeli dua salap mereka hoyong sarang batin kering ngetewan tong tulus ngajak kahuma bisi kedas sae asa di manis sae sawios hante disinjam asa di salientukan sawios hante ditayang asal di biemut wae Damai. Yeay, damai. Kakak kembar, ketua kembar, anu mana? Ketua kembar anu mana? Menghiasi pesta-pesta semua bergembira
gempar. Astagfirullahaladzim. Gaplay sang putri malam dunia gelap, terasa sunyi sepi tanpa kehadirannya. Dia si pesta-pesta, semua bergembira, lupakan semua duka walau hanya sementara. Ayo ketua gempar, Opi, Aruhyana, Sarengrenya, ka ibu-ibuna, yo, ka para remaja putri, ka payuna, Lai yo. lai 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 lai, jangan salah menilai. Gaplay, Banyak mata yang mengintai, tak peduli terus melangkah. Lai 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 lai, jangan salah menilai. Banyak mata yang mengintai, boleh dirilik asal dibayar. aduh, ieu teh recehna saepeun. Sok jaroket deh heula, jaroket gampang nyawer mah. Heh, 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 heh. Gapai sang putri malam dunia gelap, terasa sunyi sepi tanpa kehadirannya. Menghiasi pesta-pesta, semua bergembira, lupakan semua duka walau hanya sementara. Rombongan apa ini, Bibu? Ayahnya mohon ya. Lai 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 lai, Gaplay, jangan salah menilai. gaplay, Banyak mata yang mengintai, tak peduli terus melangkai. Lai 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 lai, gaplay, jangan salah menilai. gaplay. Banyak mata yang mengintai, tak peduli terus melantai. Ayo tuh. Teh Mimin mangga kapayun. Teh Mimin mangga ayo. Lihat tas sawerana. Sarang mama saha ieu? Sarang mama saha? Sarang mama Ida disarangan. Aja belai sang putri malam dunia gemerlap, terasa sunyi sepi tanpa kehadirannya. Menghiasi pesta-pesta, semua bergembira, lupakan semua duka. Mama Mimin walau hanya sementara. Masih disarangan Mama Ida serombongan. Ayo serombongan Mama Indah yuk, kapayunan. Para ibu-ibu gempar sadayana. Lai 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 lai, Gaplay, jangan salah menilai. gaplay, Banyak mata yang mengintai, tak peduli terus melangkah. Lai 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 lai, gaplay, jangan salah menilai. gaplay. Banyak mata yang mengintai, tak peduli terus melantai. Hatur nuhun Mama Ida serombongan. Mama Mimin, sawerkeun Mama. Lai 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 lai, Gaplay, jangan salah menilai. gaplay, Banyak mata yang mengintai, tak peduli terus
banyak mata yang mengintai, tak peduli terus melantai. Lai 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 jablay, jangan salah menilai jablay. Banyak mata yang mengintai, tak peduli terus melantai. Sarang sahaya. Lai 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 lai, jangan salah menilai. Banyak mata yang mengintai, tak peduli terus melantai. Lai 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 lai, Jablay, jangan salah menilai. jablay. Banyak mata yang mengintai, boleh diculik asal dibayar. Dawa Minna Tipaja Jalan Bangbung hidang Bosiana Bara-bara Tuyul diri Lahang bari dianggo kasuka gali Bos Wahyu Situpi nu balong jero Serap di luhur mega Bari pas tepayar patsakedi Bos Donang diri abdi tak apa Bayo ba? budaya kota Sumedang seni bangren kudarenggo paranti arah-arah udah moyek bari kadari dirgenteng suara tarompet Kita dibawa ke mana teh? Tes. sinen ngawi mahal nu ngarah egal-egal tepak gendang baji doran kahimu budak senang suka bunga budaya kota Sumedang seni bangren kudarenggo paranti
suka bunga surga Beakeun naon bawa budaya kota Sumedang. sekarang kamu yo Asia rek naon deui astagfirullah Kota Sumedang seni panggreng budaya paranti arak-arakan Bos Dedi anu mana? Dedi Atur nuhun, Bos Dedi deui. Sarada rompet jeung gedang. Bos Dedi. Pamayun. Kuda moyek. Bos Dedi. Bari kadari di Bos Dedi anu mana? Sarada rompet jeung gedang. Ayo joget. Mobil butut lalu warna sajalan mobil sundut harita Bos Dedi. Mobil butut geus cara lambangan ge di kota Goyang teh. Mobil
Sila penemani Bendahara lu ngatur. sisi pas Bendahara lah ngomong. Kantongan, Mak. Kantongan. Yeay. mangsa sarep narik angin petir pasir sirsi pasir dayan wah tukang gendangna bobokun hayang ditambal cenah. Bagus, apa? Itu kan genangnya mata bitan yo. Woi. Hei. 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 Ben. Hei. Bekas laut lawang bodoh. Oh, Bapak jangan santapan. Hei. Ibu, bayang gua. Gara sebotol minuman. Woi, sebotol minuman. Anak muda sekarang yang penting botol. Yo keluarga besar galar Kumpul, Yo. kumpul, Pasti tapi ada. botol. Ongkos Debi. Apalagi Ongkos Debi. Haji Ongkos Doni. sebotol Ongkos Debi. Keluarga besar. Ongkos Debi. Kita sampai berbotol-botol. Bawa jalan. Aturan kepain bawa jalan. Anak muda sekarang penting Bos Dodi sarang mamah jalan. Mamah jalan deui. pusing karena minum-minuman. Kalau pusing karena minuman, terus karena minuman, uang habis karena minuman. Mama jalan. Hanya kesana sini ngutang. Mamah jalan deui atuh. Botol minuman, dia jalan sepoyongan. Anak muda sekarang yang penting botol.